pamungkasnya Umbilun pada baca saja sajakna sajak wagodi, mudah-mudahan wagodina enggal agama, amin. Tapi bantuan siap ya ulah naik nafas lah. Karya Godi Swarna. Mani baru ngahaja nojokan angin nuker sila babak liuh caringin angin teh di bubur ranjak nyusul manuk nutih heulangnya karapak tina dahan kana dahan barengong angin jeung manuk miring pangpirang perting gorok yang takkan berang bayung yang berang tempong renjagan tuluy kabur sakur pengacianana. Ademi angin jeung manuk nejo berang beki sorak gogobrok ciuk kesangan keur kitu panon poe ngagilerkeun cahayana nyorot beureup nu ngabring ti bentas ditu sok beureup kieu aing ge hidup aing ge hidup aing ge hidup aing ge hidup cek beureup nu rek cunduk sarta teta teti ujung-ujungna jorang nu keur sasentak ger campur beureup diadu jeung beureup nu sarua pada sareungeun ngabebelah beureup diadu jeung beureup deui ting gorongok ting jerkok sora nu patonyok-tonyok angin mabal manuk mabur beranggeng getih beureup boborok nyiram sampah kacaturkeun tengah peuting disaksian imut bulan dua peureup nu baradak sasalaman harapeun tangkal caringin nu itu nyiwit saeutik nu ieu bet